naon maneh beungeut siga turuk termos gitu geuleuh. Diputuskeun wa euy. Diputuskeun ku sahari maneh ngirakeun teh beungeut jiga tulak pantau diputuskeun. Si Romlah wa euy. Oh, si Romlah anakna si Juragan Entok teh lain. Heueuh wa. Si eta Oh, si eta. gara-gara beungeutna ka sepak wa. Jadi we jadi monyong ayeuna teh beungeutna. Udah maneh mah ke budak batur teh palang segitu jadi budak teh sopan gitu teh. Wah tuh wa. Nakal pasan nyuri kurang teh wa. Ayeuna mah. Geus we lah aya nama. Jangan menangisi orang yang telah menyakitimu. Jika dia cukup bodoh untuk meninggalkanmu, maka kamu cukup pintar untuk meninggalkannya. Ya Geus we lah aya nama. Maneh ulah jadi ke tenang we tenang. tua. Geus we geus. Masih loba keneh da geus. Masih loba keneh da awewe anu munggeun ka maneh. Anjing sinyalna goreng kieu. Halo. Assalamualaikum wa. Wa. Nah ari sia bungi wa. Heuh urang ieu maneh eta teh bonge urang teh. Aya naon ai maneh? Nelpon wa keur ngore teh ieu. Kunaon wa? Ieu jaringanna elor lemot wae. Oh, heueuh meureun jaringanna keur elor meureun keur ieu keur sibuk jaringanna keur sibuk. Nah kunaon meuni sibuk kitu? Aya gotong royong kitu di desana teh. Aduh, lain kitu sate sedan. Maksud teh jaringanna elor teh keur padet, rame euy. Ari kitu mah gentos wae ku jaringan lauk atuh. Wa, Aduh, lain kitu sate sadul sedan. Sate naha bodoh bener belguk teh dipiara we maneh mah ku sorangan nya. Maksud teh ieu akses data pinuh jadi sinyal teh berat porokok. har. Ari si Uwa menioon pisan teu boga ide lamun sinyal berat. Bantuhan atuh panggotongkeun wa, tong cicing wae gawe teh. Sok sia ngomong deui goblok naon deui sia. Tengah-tengah ti wae nya. Enggang aing. Diputuskeun. Si Romlah wa. Jadi mari dia. Ya cok. Aya sorry kernahan ieu teh urang teh. Tua. Nah kumaha? Tong bari seuris teh. Teu da ceurik eta ceurik. Sawit. Motor. Atua motor. Motor guys. Motor.